Atur nuhun papi. Nggak bisa ya, Cil? PAW ada siapa di sana? Apa yang akan terjadi? Putri Gombing, halo pangeran. Topi bos, TU. Aji, si Acil euy. Wah, ya mah kudu lagu lama ya mah. Aji, ya mah kudu. Tah si goblok euy keur aya ye. Mumpung aya aing minta duit nu gocap teh ye. Sia. Kita beli bakso ku aing beli bakso sasiki. Duit gocap teh di pulangan. Mana pulangna kadikeun? Ampura bos, aing arita poho bos. Eta teh nu iraha bos. Sia tong sok api-api poho nu teu teh. Sia teh ku aing kita beli bakso nangan sasiki. Duit teh di pulangan seburu-buru. Oh siap atuh bos, sabaraha harita teh bos duitna teh bos? Gocap. Aya gen goceng bae bos. Sok. Aya gen ceban ya bos duitna bos. Pulangan tapi bos. Bos, yuk. Gocap. Ya aya bos. Aing teh asa aya duit gocap tapi pohon neundeun ya teh bos. Ya. Saya tong mabok ting tah matakna. Aing teh da bos gara-gara putus cinta aing kieu teh bos sayangnya homa bos. Geus tong hayang bobogohan lah. Saya tong mabok ting. Siap bos. Bos. Ya aya bos. Kapangi ya bos. Oh, aya. Tak iya bos kapangi duitna bos. Eta aya sia tuh matak cai aing tong sok mabok ting. Jadi we linglung Iya bos, pohon neundeun bos. Geus nuhun. Siap, tong mabok ting. Siap bos. Ih, hasil ya mah lumayan euy. Ya gocap, utang teh gocap. Kunaon Cil? Ya aing ngalieur euy. Kumaha? Aing teh nagih duit gitu teh. Nagih duit. Gocap, Terus di angsulan. Tapi nu aing eueuh di. Tapi ieu lunas itu teh. geus lunas tapi nya. Tapi lunas geus ya gocap. Geus ah atuh balik heula urang. Mana ka ditu tuh? Siap. Aman euy si Acil euy. Aja, Naon ki? sia geus nipu si Acil nya. Nipu kumaha? Teu karunya-runya ngan pencenan lagi, tapi duitna angger kene wae. Dibere teu? Panan biasa geuningan eta mah politik atuh. Politik kumaha? Eta duit tungkolotna kadikeun. Urang geus eueuh deui ki. Nyata yang apal ka dieukeun Ieu mah duit urang, duit si Acil mah geus beak harita. Sebelah kumaha? Pake abok ku urang harita. Nah, atuh pake abok geuning. Putus cinta aing teh awewe harita teh ki. Eta duit kumaha eta urusanna eta? Ieu mah duit urang. Wis jeung si Acil mah geus beres urusanna. Ieu mah duit urang ki. Duit urang kumaha pan cenah cek si Acil gocap deui di dieu, lieur geuning. Pan geus eueuh duit si Acil mah. Ieu mah duit nu urang ieu mah. Nah, geus eueuh kumaha geus kadikeun tuh si Acilna karunya erek meuli obat cenah. Gocap deui lin tadi. Heeh. Duit si Acil mah geus eueuh geus beak. Ya geus eueuh karep teuing tapi aku ge kumaneh kudu digantian tah. Kitu kuduna. Duit si Acil beak kumaneh. Emangnya berarti kumaneh kudu digantian tanggung jawab. Geus kurang yang dibikeun ieu. Geus nya. Tah. Iki mah heueuh kaharti ku aing. Aing pan batian gocap teh. Cing jadi tekor ieu mah euy. Si akibat jadi apal mana? Atur nuhun papi. Nggak bisa ya Cil? PAW ada siapa di sana? Apa yang akan terjadi? Putri Gombing, halo pangeran. Topi bos, TU. Papi awe Anu penyakitnya komplikasi. Ganteng, baik hati dan tidak sombong. atur nuhun. Mantap ya mah. TU euy.
Mana kan komplikasi cil. Sampai kasih kumah. Goreng patut jeung goreng milik. Sia nu goreng milik mah aing mah menang kena milik tuh ti papi. Atur nuhun pi. Jajak Allah heureuh kasiron. Oke, itu goreng milik ti papi awe nya. Ah, ini goreng milik.